sampurasun. Kadang wargi sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak guru, nu garis, nu kasep, barangkali bapak disuklahna disiklukna masih kene dina 17 sekar buku dina dengan ieu kurang temangkeun antara pihaleangkeun kawinkeun dina pupuhna pupuh gambunya eta teh pupuh gambu larasna laras kelong eta na pidung surupanana da sami-sami rupana masih kene jasana Campuris ganda ieu medar antara nyarioskeun hanya anak ka indung bapakna atanapi ulas asina ingkang putra anu tos sagedahna ka ibu ramana ulas asih budak kanu jadi awal mangga dirijeng ada mengkade hormat kasepuh sejernih hidup diruku tong kaliru ku hidup masing kasurti dedehna satu tuku umur gelas rengrot lajeng pada aturan salawasna sok mitutur ngagedelan guru pining ilmu mere bekal ilmu hidup lahir batin tuduh laku anu tangguh kade tongka dalon nah gitu salajengna urang lajengkeun kana sekar tandakna atanapi panambihna mangga Deni asih sepuh kasih abdi kaya babandinganna mual aya dosa dua sapertos nyaeun panjenengan bareng abdi mun kedaman tadiwur paripolana rawaiwi bari nangis ngagentenan sang kandamang ibu rama poki tutur anak jimat awaki siwaluya masih bagja